Panuhun ka pemirtub dongeng Mangguru, boh kanu tos lami manco atanapi kanu engal keneh mancona, mohon diantos ku Mangguru, diantos teh jempolna, komentarna, atanapi kanu teu acan subscribe mohon tong hilap di subscribe channelna nya mohon. Sok da balalageurnya mohon etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Sakali deui diantos ku Manggurunya. Tong hilap like, komen sareng subscribe nata. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca carita anu katunda teh nyaeta dugi ka Mang Ohen kasumpingan Haji Surya jeung kulawargana. Mangga ieu dongeng urang teraskeun deui. Perkawis naon nya Pak Haji? Cek Mang Ohen, rada kurang kerung. Cek Haji Surya, rurat reret kasih kudil jeung balad-baladna. Si kudil surti gancang amitan sieun ngagokan ka Haji Surya, baladna ge sarua milu amitan. Ieu Mang Ma oge Jang Sukma. Abdi teh seja nganuhunkeun ka Jang Sukma anu tos 2 kali nyalametkeun Nyi Rati. Cek Haji Surya, ngaderet kasih Sukma. Sami-sami Pak. Wios atuh teu kedah dibahas deui perkawis eta mah, datos janten kewajiban abdi. Cek si Sukma, teu boleh handap asor. Nuhun nya cek Neng Ratih milu nunuhunan. Si Sukma ukur unggut-unggutan bari imut ka Neng Ratih. Sakedapan mah jempet aya anu nyarita. Hayo atuh bapana buru ieu. Cek Maasih agebig-gebig pingping salakina. Ari pribumi kurang kerung nempo pamolah Maasih. Ma oge Mamang. Tekebat Haji Surya nyaritana sabab kapihelaan ku Cimata anu murubut masihan pipina. Har, kunaon ari Pak Haji? Cek Mang Ohen, kurang kerung. Ari Maasih jeung Neng Ratih ukur tarungkul siga anu baroga salah. Mamang oge Ma, hapunten segala kelepatan abdi tos nyangsarakeun manah Mamang kalih emak puluhan tahun lamina. Cek Haji Surya, sorana semuda reda. Sing jelas atuh Pak Haji, supados puguh duduk perkara nata. Cek Mang Ohen, manehna mah kalah ka bagi kerung. Mang, kapungkur kulawargi Mamang aya nu ngarampog sareng ngiwat Jang Sukma. Basa nuju alit keneh teh tah saleresna mah anu ngarampog teh abdi sareng balad-balad Mamang. Salami ieu hirup abdi pinuh ku rasa kaduhung, gaduh kalepatan ka kulawargi Mamang. Cek Haji Surya, sorana teu pati tatag, alatan pasalang jeung murubutna Cimata. Si setan si goblok sia, mantok sia jurig mantok. Cek Ma Ucun, matana burial boncelik, bari ngorejat tutunjuk kana beungeut Haji Surya. Masih jeung Neng Ratih ukur tarungkul ngaraskeun kana kaayaan hate Ma Ucun bangsa harita. Mangga Ma oge Mamang oge Jang Sukma, abdi sijama serahkeun beheung tek-tekeun ti korogorokeun.
abdi pasrah sumerah bade di kukumaha oge. Cek Haji Surya, manehna beuki ngeluk tungkul. Paingan sok ngabageran ka kulawarga aing gablog geus ya. Cek Mang Ucun beuki jamotrot. Dina gayaan kitu ngan belawer cidak. Mitra kaum dangu uras oncom nangal pisan kana sirahna Mang Guru anu keur ngadongeng. Cager parah ari Mang Guru, mohon uras oncom nangal pisan kana sirah Haji Surya anu keur tungkul. Geus nyai geus ya, geus nyai geus. Cek Mang Ohen gancang nyekelan pamajikanana. Goblok dah jelema teh Kang wajib dipodaran. Cek Ma Asih kituna teh ari Cimata mah murubut tina panonna. Geus nyai yeuh tong sok ngaluhuran Gusti. Har ari Akang, saha anu ngaluhuran Gusti? Cek Mang Ucun mencereng. Sok diuk heula diuk, sok diuk. Mitra kaum dangu semu kapaksa. Mang Ucun diuk deui bari mata mah neuteup seukeut. Siga nu hayang ngarakeb ka Haji Surya. Yeuh nyai, Gusti mah maha ngahampura kana kasalahan makhlukna. Jadi lamun aya jalema nu menta dihampura ka urang, heug urang teu dihampura, ya sarua we jeung ngaluhuran Gusti. Gusti ge anu kagunganna masih jemar pangampura. Piraku ari urang anu teu boga, maksud teh piraku ari urang anu teu ngabogaanana. Napi kata daek ngahampura. Ieu nyai lamun ngagugu nafsu mah Akang ge sarua ambek, sarua keheul. Da tapi Akang mah isin ku Gusti. Tuh tempo si Sukma ge ukur cicing. Piraku eleh ku budak. Cek Mang Ohen rada panjang lebar ngingetan pamajikanana. Atuh da Kang yeuh. Manggeus. Keun we pan ayeuna mah budak urang nage geus ngariung deui. Atuh Pak Haji, kelapatan Pak Haji, dihapunten pisan ku abdi. Keun we da namina jalmi mah moal luput tina kalepatan. Cek Mang Ohen ditungtungan ngareret ka Haji Surya. Hatur nuhun pisan Mamang. Cek Haji Surya angguk-guk ceurik bari ngarangkul ka Mang Ohen. Ma Asih jeung Neng Ratih pipilueun nyusutan Cimata anu teu kaam. Ma Asih jeung Neng Ratih pipilueun nyusutan Cimata anu teu kaampeuh marebay maseuhan pipina. Hapunten Bapak Jang Sukma, hapunten. Cek Haji Surya ngareret ka si Sukma. Sorana ngagater semu dareuda. Dihapunten pisan Pak Haji. Cek si Sukma tetepna iuh. Sanajan aya nu ngayembang dina kongkolak matana. Gabrug Haji Surya ngarangkul si Sukma dibarengan ku beuki murubutna cai mata. Hapunten abdi mah hapunten. Cek Haji Surya nyuuh hareupeun Ma Ucun. Saleupasna tina rangkulan si Sukma, Ma Ucun ukur cicing, manehna mah teu lemek teu nyarek. Tong kitu yeuh. Sok gancang hampura pamali yeuh nyai. Cek Mang Ohen nepak tak-tak pamajikanana. Rada hese pikeun meruhkeun hate Ma Ucun teh. Tapi sanggeusna terus-terusan dilelemu sarta dielingan ku salakina. Antukna mah Ma Ucun oge daek ngahampura kana kasalahan Haji Surya anu geus mangpuluh-puluh taun lilana. Mitra kaum dangu sok sanajan geus kaluar kecap ngahampura kana kasalahan Haji Surya, tapi katembong kene banget Ma Ucun rada bangkenu siga nu embung nempo beungeutna Haji Surya. Sing ikhlas ari ngahampura teh nyai yeuh.
sing bijil tina ati sanubari, cek Mang Ohen. Noel ping-ping pamajikanana. Harapan eta ge ikhlas ieu, cek Mang Ucun tada mun cereng. Kami mah moal bisa dibohongan. Eta banget maneh haseum kitu nya ieu. Sawios Mamang. Abdi ge ngartos kana kaayaan manah emak. Mak, kanggo gegentos ka nyeri emak. Ku abdi masarahkeun sadayana kebon sareng sawah abdi ka emak, cek Haji Surya dari anak keranan. Nanaonan eta teh? Cek Mang Ohen ngajenghok. Sabab geus pada apal, kebon jeung sawah Haji Surya mah panglegana di eta lembur. Abdi ridho Mamang. Nu penting Mamang sakulawargi tiasa ngahapunten abdi kalayan ikhlas. Abdi alim saupami maot dugi ka ngantunkeun ka nyeri dina manah batur tah kitu. Masih Neng Ratih jeung si Sukma ukur ngabaratem teu melu nyarita. Mung mama ieu teu butuh sawah jeung kebon, nu aya oge geus cukup, cek Mang Ucun. Kituna teh angger baeud. Kedah kumaha atuh abdi teh emak. Bumi abdi we atuh nya kanggo emak, cek Haji Surya sagala ditawarkeun bakat ku hayang menang pangampura anu ikhlas ti Mang Ucun. Heug marek ikhlas ngahampura tapi aya 2 syarat ieu. Hus, nanaonan ari maneh nyai? Pamali ieu kitu peta teh, cek Mang Ohen ngegebes. Nya wios atuh Mang wios, sok mah geura uningakeun syaratna. Sok sanaos mah nyuhungkeun nyawa. Abdi mah keur sanyumponan, cek Haji Surya pohara dariana. Mang Ohen katut anu araya di dinya baleng cerong ka Mang Ucun anu masih keneh buat baeud. Kabeh panasaran kana 2 syarat ti Mang Ucun. Kieu ieu teh nya ieu. Syarat kahiji, kasalahan Pak Haji cukup kulawarga urang anu nganyahoankeun, cek maasih kalayan tatag daria nyaritana. Plong atuh hate Mang Ohen ngemplong kitu deui Haji Surya jeung anu sejena. Tapi sadaya ge panasaran keneh kana syarat anu kadua ti Mang Ucun. Dupi anu kadua naon mak? Cek Haji Surya netep ka Mang Ucun. Syarat anu kadua tahnya emak teh hayang mangku incu, cek Mang Ucun nepikeun syarat anu kadua. Mak, cek Haji Surya ngarenjag. Sarua kabeh ge milu ngarenjag. Bari beuki karerung netep ka Mang Ucun. Ari syarat anu kadua mah kumaha atuh emak? Nedunana atuh da sesah emak ieu, cek Haji Surya leungeunna dijaplangkeun. Gampang. Kawinkeun we si Eneng jeung si Sujang, cek Mang Ucun. Areret ka Neng Ratih jeung ka si Sukma. Mak, bagian si Sukma anu ngarenjag. Ari Neng Ratih mah ukur tungkul, tapi ari kabungahna mah teu bisa disumputkeun tina paroman beungeutna. Cicing budak mah ieu cicing, cek Mang Ucun. Agebes ka si Sukma. Perkawis ieu mah abdi moal tiasa maksa emak. Kumaha kasanggeman barudakna wae. Kumaha Ratih kira-kira daek kawin ka Jang Sukma, cek Haji Surya ditungtungan ku nalek ka Neng Ratih. Neng Ratih teu gancang ngajawab, ukur maho bari neuteup ka anu jadi bapana. Abdi mah alim Pak, cek Neng Ratih. Nembalna bari gigideg. Kabeh ngagarebeg ngadenge jawaban ti Neng Ratih. Tuhnya kumaha da ari si Nyai nage alimun geuning mah. Abdi mah alim maksa soal katresna mah, cek Haji Surya rutret ka Mang Ucun jeung ka anakna. Dupi maksad abdi mah alim nolak nikah sareng
Kang Sukma Pak, cek Neng Ratih nyarita deui. Lah si ontohod sia, nah kakolo teh kebina-bina teuing. Mitra kaum dangu, Neng Ratih nyikikik bari tungkul, Maucun ge jadi milu nyikikik. Arijang Surya, kumaha? Maksud teh Arijang Sukma kumaha, daek jadi salaki si Nyai. Cek Haji Surya netep kasih Sukma. Kersaun atuh Pak, cek Neng Ratih nyelengkeung. Cicing mana mah Nyai cicing, cek Haji Surya nepak ping-ping anakna. Kumaha jang daek, cek Haji Surya nalek deui. Si Sukma ukur unggek, tandani nganyakeun kana pananyana Haji Surya. Alhamdulillah geuning, batu turun kesik naik, cek maasih. Anu tadi ngabatem manehna nyelengkeung. Mitra kaum dangu kayaan di imah Mang Ohen anu tadina pinuh ku amarah jeung cimata ganti ku kabunga anu taya papadana. Ulah warga Haji Surya mareuting di imah Mang Ohen bari sakalian ngamusyawalakeun acara kawinan Neng Ratih jeung si Sukma. Saminggu ti harita Neng Ratih jeung si Sukma dikawinkeun. Hajat kawinan ohara rongkahna. Warga Cirahul tamplok nyaksian acara kawinan anu diteruskeun ku hiburan-hiburan seni Kasundaan. Kayaning wayang golek, calung jaipongan jeung sajabana. Si kudil sabalad-balad setengah edan ngarengkenek dina luhur panggung. Sakapeung si kudil gugupai ka Nyi Keno anu geus jadi bebene hatena. Jauh tina panggung jeng-jereng ribuan jin ti dua kerajaan hayang milu nyaksian kana lumangsungna saurang jajaka anu geus nyalametkeun kerajaanana. Wilujeng mapagbag jayu jejoakeun ku aki, cek saurang aki-aki di antara nu sesalaman ka panganten anyar. Aki, cek si Sukma ngajenghok, nelak banget aki-aki anu bangetna rada katuruban ku sorban anu taya lian ti Kirahul. Cek Kirahul ngantelkeun curug kana bibirna. Si Sukma anu tadi rek ngarangkul gancang ngabadokeun niatna geus surti yen Kirahul mah embung katohean ku jalma rea. Si Sukma terus netep ka Kirahul anu ngaleos ningalkeun dirina. Kirahul seorang lalaki kolot anu geus nembeleuhkeun ka nyaah jeung ka asihna. Las jirim Kirahul ngaleungit sarta teu kanyahoan ku jalma rea. Hatur nuhun tos keur sasumping ki, cek si Sukma agar rendeng pari gancang nyusut cimata anu nyalangkrung dina juru matana. Rengse nya mitra kaum dangu. Saur Kang Heri, boh bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat sareng kajantenan. Hapunten, da ieu mah mung carita rekaan. Rupina dongeng anu judulna Cirahul parantos tamat. Mudah-mudahan sok sanaos sakedik ya dongeng sing ngajantenkeun hiburan kanggo kasadayana. Hatur punten dina kakirangan sareng kalapatanana. Insyaallah sanes waktos mengguru bade dongeng deui carios-carios anu sanesna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per meos.